Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah bade memperkenalkan wayang anu kamari teh acan di Badongan. Lah ieu Gatot Kaca. Ieu Gatot Kaca ngantosan dijemput ku Vario Cikarang. Ieu Vario tuh lihat tuh. Badongnya badong istimewa. Ke baraya-baraya Abah nu aya di mana wae. Ieu Abah memperkenalkan hasil karya Abah. Ieu badong kulit asli. Badong kulit asli terus tuding fiber teras samporit ruyung. Jadi salam wae ke kesepuhan Pak Haji Tatang anu aya di Cigmulu Garut. Salam oge ka Kang Cecep nu aya di Ciamis. Jadi ka Kang Jaja Cilok Loklon tah teu acan gaduhun Gatot Kaca tah Kang Jaja ye tuh. Jaja Cilok Loklon terus ka Pian anu di Garut kumaha eta ngaranna wayang teh Pian. Terus duit ka mana ninggal hasilna apa? Egan di Cimuleut kayak antosannya antri kan Egan antri Egan terus ke apa ya, nyebrang ke seberang ya ke Kalimantan ke Pangarsa Pak Herman kumaha tuh wayangnya mau diambil sekarang. Kang Odang pada larang terus mulai deh Kang Odang. Kang Dadan Moker baik Odang mah anu aya di Purwakarta. Kang Erwin anu di cekap pada Padepokan Giriharja. Kang Erwin kumaha damang Kang Erwin Girahaya ka saung Abah deui Kang Erwin. Terus ke Mas Ismoyo anu pesen ieu pesanannya udah mulai beres nih tuh banyak tuh. Nah ini Ibu Kita Kartini nih udah mau beres nih. Nah, ini Pak Ismoyo Dudu Sumedang Dudu kumaha Dudu damang. Wildan Bogor kumaha teh can aya order dari Kang Wildan. Eta teh si anak bandel teh orang mananya eta orang Cianjur. Selalu nomor 1 anak bandel. Bukan rek nami deui Ugan wayang tos sabreji Ugan. Bukan di asli orang Bandung Jalan Muhammad Toha. Bukan terus Kang Deni di air Cibu Ujung Berong Pasir Jati. Kang Deni damang Kang Deni. Sahanya ini Vario nih kapan aku dijemput Vario.
Ya, mungkin iya kamari ieu neraskeun nu kamari kan ieu mah. Janten ayeuna acara nama mun sakieu we engke sanes waktos ku Abah disambung deui. Tutup we kaina ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.